aya jalmi anu namina Melati. Eta jalmi sombongna luar biasa, adigung gede hulu. Di hiji poe eta si Melati teh dongkap uih ti mall, pependak sareng si Sari. Si Sari eta teh nuju sasapu di buruan imahna. Melati bagaimana? Tinggal atuh balanja. Pasari di bumi wae. Nya ada abdi mah jami anu teu mampu, jadi aku di bumi wae. Di mana wae ai maneh teh? Nya ka mall atuh balanja shopping. Ngahamur-hamurkeun duit wae. Da hirup-hirup abi. Ih, budak teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada kopi, Bah? Moal emang di mah iya aya kopi, nyawa susah. Sakirana eueuh mah tong nanawaran lah. Oh, mohon, Bah. Tong kitu ka budak teh. Kembae ada budak durhaka nu kitu mah, beda init deui. Mun sabarnya saya boga bapak nu kos kitu teh. Bang Yayat balik ke mana? Bade ka pos ronda. Ayo Mang Yayat balik ke bumi heula. Ayo Neng. Ayo. Neng kedua ciste Akang aya sis tabungan. Akang bade namun sabaraha? 500 we. Jadi nomor rekening Akang ke kopi di TS. Oh nya atuh ya. Nuhun, Kang Wi heula. Ya, Kang. Sketer. Lah entas atuh teh jadi wae. Sketer. Sari mending mana mah jadi pembantu di imah urang. Emang baik, Melati. Ya baik atau disuka mana gawe heeh. Betah aja Sari Ampura. Mana di jajan teh, lu Melati. Da tabungan kopi jeung satu poe teh CF. Ceu geura bayar hutang teh, jadi dibayar atuh. Anggeus we imahna rek disita. Terus mana neng ini tuh dia? Nah, abang kudu ka mana? Kudu kumaha? Imah teu boga, duit teu boga, hubungannya. Emak, abis sarja. Emak, abis sarja anak emak. Alhamdulillah ucu. Alhamdulillah ucu. Ting jadi jalma sukses, bager, terus segede hulu, kabata tanya dan bapaknya yang lancar perjalanan anu bade gawe keluar kota. Atuh bapak saya di dieu